Pak, di mana Pak? Halo, puyeng aing ton. Pas muir ya lagian pajak kan kararese. Pak, kade daripada punya mama kena bengai di dia ya. Lah, Enak kena ieu di dia lah tuh. tak euy. Kudu cuman euy. Mana? Ton. Luan ton. Mana? Anjing. Hei, mat. Apa sudah apa cici benci? Anjir, isu kene tadi wis kieu euy. Bagus hujan di aing. Hujan mah. Usah saha sih kana mah euy. Aduh, main slot kalah mulu. Aduh, juga budak sengklek, euy. Ada. Bisa euy. Nah itu karena budak sengklek leungeunna kikituan. Ah, parah. Ieu mah geus moal bener, euy. Tonton. Ah, si budak sengklek parah. Naon? Iya ya, Ton. Tuh di ditu. Cing diuk ya, naon aing teu ngarti. Iya ya, Ton budak sengklek di ditu. Geus udah sengklek kikituan teh. Astagfirullahaladzim, si budak sengklek. Di mana ya teh itu nak? Di ditu tuh, Ton. Lah lu bener. Bener. Si budak sengklek di itu. Ya barudak. Ya, Pak Kadun. Ya naon ngariweuh ya. Biasa Pak aya nu kieu. Kitu ngalocok. Apa osoknya? Para dubai yang ngalocok-ngalocok ke Pak Kabus. Pak Kabus mah boga pamajikan. Iya, Mas. Ieu maneh nu ngalocok. Ya lain Pak, itu tuh di situ budak sengklek lu keur kieu mah yo. Tuh di ditu, Pak. Pergi masih di situ tuh. Itu. Nah Pak, Bisa campurkeun atuh. nah betul lah. Nikmat seger euy. Aduh, inilah dia nikmat yang kau dustakan. Duh, jadi euy. Gara-gara sebotol minuman Marfi Mas. Jadi aduh. Akhirnya yakin. Oh tuh, Pak tuh si budak sengklek. Gara sebotol Marfi Mas. Ya. Mantap. Nikmat. Dua apa lah, bye. Ntar dilanjut lagi kloter 2. Aduh. Dasar kelakuan si budak sengklek iki parah. Sekarang kita nyobaan we. Si budak sengklek yang ngina aja kikituan teh. Ayo gaskeun. Bener gaskeun lah. Iya kemarana. Kieu yo, Pak. Bye. Bye.